Alah, naon lah. Jelema kasep kieu. Jiga ali agrem, ali agrem, ali Ano. Eta maksud teh. Bade tumaros bulan. Neangan bapa manehnya. Uluh. Kuning-kuninga. Nya apa? Maneh teh cepot dawala. Bener siapa lagi sebut kana Facebook aing terkenal. Jadi Facebook ge kablokir. Dipakai terbalik jadi kablokir nih. Iya anu gitu teh. Maneh cepot nu tukang dawala. Lu nah salira uningan kok tan ieu teh bapa maneh nu sanyata. Saha? Bapa maneh. Bapa maneh. Maksudnya bapa cepot. Bapa abdi nya teu mungkin. Bapa abdi mah goreng patut. Teu kasep kieu, kira bapa aing boga pakaian sabenerna kieu. Ieu nu sanyata mah ieu bapa maneh teh. Ah manya da wala. Da bapa urang meni beungeut bodas awak hideung. Teu make baju. Heueuh. Aya leumpang ning kilibir bau kelek tukang. Da bapa urang eta teh. Tapi ieu seungitna luar biasa beda ieu. Lisahna da aya bapa urang mah boga ciri. Naon cirina? Seungitna dina sampingna beda. Seungit sawarga, lisah sawarga. Story itu. Upami salira ngangkeun pun bapa, apunten kaula bade ngetes samping salira manawi tiasa sok daula. Alah. Alah. Bau naon? Bapak. Ini manja si goblok ah. Manawi teh sanes bapak. Dawala abdi Pak. Hebat maneh bisa nyeta ningalikeun bapak. Maka porong Pak, bener bapak kuring. Ya, disogok sia mah. Nami Allah percamaan geura. Sabeus abi kang sieun. Sok. Punten. Cobaan aku akang. Sulusuh we. Bau naon ka? Lu we gede tuh. Alah, nya da wala. Naon teu dikolor. Alah kesangka bener Pak. Manawi teh sanes bapak seungitnya seungit lisah pasori lain seungit naon seungit hand body. Jika nama teh hurik meureun. Ah mainnya demi Allah. Aneh. Sanes kadinya maksudna mah siapa can pengalaman. Kami ngekencelang kita yang herang. Gue sih kemana kada poe sih mah. Sengit kaletik. Wayana. Kaulah yang mecak lamun make pakaiankeun adae keneh jeung kaulah teu kumaha. Teu kudu dipecakan Bapak. Tong boloning awewe abdi resep ka Bapak. Jo hayang nyipok we abdi mah. Si etan. Da bakat di resep. Bakat di resep hayang ngagalentoran. Teu sangka Pak boga pakaian ke yang abdi favoriskeun Pak. Nya. Kaulah hayang kaitu nyeta deui. Ngalamar eta secara ge. Ngan abdi mau ngiring Pak. Nah, nyeri hate. Nyeri hate kunaon? Nyeri hate di bapa nepi ka dina kitu hareupeun abdi. Da nyerina mah anger we anak Pak. Jadi ame sangkan maneh daek kumaha? Sangan abdi daek mah wayahna Bapak kahiji Bapak tong waka nampi langsung. Dibaturan ku abdi. Ditampik we heula kumaha pasti bogoheun awewe teh. Tahan harga tuh. Kaduana da abdi teh itu geus loba hutang kitu teh. Tah. Kita kumaha kakara panggih jo ngahutang cicing sia. Aya kitu kumaha abdi teh ngahutang kitu teh bisi abdi teh bisi kapanggih batur, bisi nganyawanan. Boy anak boga panjago. Ulah nepi ka batur teh apaleun ka abdi jeung si dawala. Ame batur teh apaleun disumuhun. Nya atuh kitu mah ditiup ku Bapak. Cok. Ureup. Sok. Ayeuna moal aya nu apaleun ka maneh. Alhamdulillah. Ayo wala ah.
Kemana si Dawala? Lah. Kemana si Dawala? Teuing si Dawala. Teuing. Sah si Dawala teh. Ai si lain nempo si Cepot. Si Cepot teuing beureuk oge. Alah kemana si Dawala sia? Lah. Pot. Lah, pot. Ai. Ayo indit. Sama nih. Pot, Dawala. Di mana mana tuh? Aya kene heureuna mah ka aing euy. Nah, maka jeung heure-heure gitu teh subuh ya teh. Ayo. Catur lami di jalana parantos dumugi dateng karaton ieu sakaromambe. Sampurasun rampes-rampes. Gintiri. Ama tingali anu datang ka dieu. Uluh. Nyelamatkan sadaya Acak Gintiri tingali anu datang ka dieu Acak. Datigi yang alun-alun pamugi tertana malum neda jembar hampurana nyengkakeun Sampurasun Gusti rampes pangapunten kaula. Rawat engkang naon cuma kepihatur diterima calik teman kan calik yang dapaleun ka dewek geus ya Teu ngapaleun. Pak naon po wayana abdi aku bapak tingali awewe keluar ke bapak keun antepan punten pelan calik Abon
nunuan enjing mah urang patepi urang patepi kaiji takut depres mantos saron kadua takut bebas anu manarus anu nuju ngakabang hajat kali bojat deui beli lami tepung-tepung bamugi ulah rek lalai ari bamugi ulah rek lalai mesir kojakan ayam nabaganingan nana pasir kojak karapitan pita plaken agen ari pita plaken Gening ari sumaja pamitan ari nyangakeun wilujeng kantun nyangakeun wilujeng kantun Satria aula nungkula gasik ditampi enggal tumanya kaula teh di mana sareng sajenengan jeung maksad bade naon ka dieu ngaran kaula teh Ismaya ai itu pangkuk nu pengker abdi bapana kula sadar sadar ai itu abdi kulan indungna paingan bangir saha Isnurela Manya si awewe make kopea apaan agama Islam jilbab godong awewe masya halus tang eta we atuh coba pak naon nggak itu awewe tuh tobat pak buat ke bapak sudah curi deh bagus deh cicing syah beda ngiceupan kan beda kiceup mah pak naon kangge abdi pak eta teh indung maneh teh kembaya tuh ada orang bagi dua pugu udah barang makanya bagi dua pugu jauh teteh maksud sareng tujuan tenau anu mawi kaula teh nuju nyiar ilmu beja tinu benang dipercaya kerdayakeun saembara jadi ieu kaula teh sejak ngiringan saembara bade ngiringan saembara kulan ieu teh pun anak teh ateul tanduk manehna teh nyiksa batur wae aya pangwarahkeun sakantenan pun anak teh lah
pagaweana gelut wae tapi teh hayang kawin bejana cenah lamun gelut di dieu teh lamun meunang hadiahna teh awewe da pun anak mah alim kawin cenah sawe ku bapana we kawinna mah cingkot maksud teh bade ngiringan sayembara leres tapi kumaha tuh saur mah teh acan ditutup nya atuh kitu mah sawios teh kedah sayembara tuh langsung we tikakeun kaula aduh teuing nu kakitu geul kasep pisan kan dina impian teh emut keneh kana pintu ada gintiri ulan wayana sok sing hareupan saya atuh mangga punten nama sok ayo atuh urang ka tengah alun-alun ayeuna mah urang buktikeun saha nu bakal meunang sareng bakal eleh aya gelut jago mah teu kudu di tengah lapangan aya kitu kumaha jadi ge jadi sanajan di jero nog ge paribasana jadi nya jero nog jadi jadi kecing calang beureun maksudna lamun gelut jago mah jadi ge jadi kumaha leuleus ya alah tingali tapun anak ulu tingali itu cacak anak abdi pada tos leuleuskeun ku Wang Putra ayeuna bapana bakal leuleuskeun ku bapa ieu bade leuleuskeun diulah tuh aya leuleuskeun alim kumaha tuh meuting ngarti maksudna aya leuleuskeun alim cing ngarti atuh cing wae kitu meni api-api maksudna tus atuh oh tah gitu atuh menang milik aing lah beres eta kitu mah aya yang mau apa cageurkeun aing Ismaya cager weh hebat sia kurang ajar sia dinu legas sia leuleus sia dileuleuskeun deui ku Putra ayeuna hayang leuleuskeun ku abdi ulah tah itu atuh beli HP teh aduh 200 ya lumayan geus bebeunangan batur mah alah jangan ting dong mah lumayan euy budak sia alah hebat pisan leuleus ya indung aya kacak anakna nepi ka bisa ngeleuskeun anak ieu Wang Putra ayeuna salira hayang ngeleuskeun ku indungna nyalim kumaha tuh kumaha maksana meh teu ngarti da kaula memparatos saya patros nanya mangga we atuh bisa kutukang meureun aya keneh meureun nyempil da aya kura-koreuna laci atuh aya meureun gocap-gocap wae mah aya meureun nyantos we tuleuleuskeun ka kau naon leuleuskeun kaula leuleuskeun nya watir kata ka insyaallah enjing we leuleuskeun naon cek raja cenah wayahna eta duit bagi dua sudi teuing sia ngomong kitu ka aing mah biar nge-SMS ka abdi SMS naon HP kita gablek sia mah oh cek beja kitu numutkeun cariosan eta kitu budak alah mah teu kiat mah nah cek ulah gegin tiring mah teu ulah nepi ka kaleuwihan Kang hei jangan sampai tua-tua sama anak abah. Jangan. Awalnya naon sia. Udah parantos kaing wah. Masih kuliah di UIN. Jangan culak-culek sama anak abah. Kalau pengen culak-culek sama abah aja. Sok naon? Sok. Culek abah. Culek abah culek. Nah, ai saya nama colek indungna kan mah da muhrim indungna mah teu ketang indungna ge da goreng patut cek blok ah cuma kitu abang awi indungna Kang aduh Kang kaula nun ampun Kang hapunten Kang naon nyai
ampun nyeri Kang ditampi kapunten kaula Kang manawi teh sanes salira geuning pamepe naon bebene pamepe sate bebereuh anu geus maneh anu nyantel dina hate masih emut keneh dina impenan salira bade ngajak ka kaula mangga Kang kaula sayogi tenaga emutan jangan begitu sama anak abah geus eta sebengi Nggak, pas sekali pengen dicapak ku aweta icing sia geus mah tadi jam 3 ieu teh kali-kali jam 6 atuh teh Pak aya ngasaan balik jam 12 ieu teh bener sampean tebak daek di jadi bojo kaula daya bayana kaula nungka tapi akang teh jelema goreng patut sanes udagan eta mangkang sanajan kasep oge da bakal laas ku zaman bakal luntur ku kaibunan nangingai ka cinta mah kaula teh bakal nyantel pageuh ka salira engka bener laras kaula nu kahiji kitu kadua akang teh jelema sangsara heureut pakeun pungsat bahan lieu eueuh ragap teu aya ya teu naon kaula nu da harta banda mah teh jadi jaminan kana kabagjaan hirup kaula asal salira cinta ka kaula eta parantos cekap kangge kaula bener laras kaula nu deui jabat eta akang teh geus boga anak 3 ya teu naon Jaba barau. boga anak 3 bari jeung bararaong kabenana Nuji membangsat. nu hiji mah bangsat kulan si gareng berarti dua nu bau mah ketang nu hiji mah bageur sok ibadah ya teu naon kaula nu sanajan bari jeung 10 oge aya ngaran cinta malah kaula mah moal nampik bade di yeun anak pet ku himis kaula moal incah balilahan ka bener taras kaula nun heuk lamun kitu carana wayahna dina mangsa ayeuna nyai bakal puasa cing beuki berat nyaeta anu bakal kaalaman ku nyai wayahna tarima bakal jadi ibadah keur nyai lamun bumela kana jadi salahi wah ieu tingali ieu kaula nu sabenerna oh iya ulu woi sugan abis sanes kastrol lu cicing sedan alah asra jinga dawala tepung di euy aduh panggih deuleu nah mak teh nepi ka kaporong kitu nah teu teuingeun aduh kapunten menawi teh sanes salira engka cuk alhamdulillah dewek ayeuna geus boga pamajikan inung silaing we mudah-mudahan we cing panjang jodohna ucu Amin. cuk Amin. ieu ismaya krama urang cekapkeun we dugi ka dieu Sumoho. hapunten tina samudaya kalapatan ageng sumawon teuning ali Amin. bogonjakan ulah jadi ejekan anggur sing jadi ajakan pikeun ngaraketna kasatuan persatuan di negara permios sanes sono pamitan sanes pesenan sanes waktos tiasa patepang deui ieu alakon urang pungkas kembang penetik sinebaran sari tutup lawang sigot